latar kabunna yakin bakal nyusun nyaan aranjeun kabeh ayyuhan nasu hei eling manusa. Asluhu ari asalna latar kabunna eta tarkabunanna lapad tarkabunanna hudipat dipikeun naon nun rofi nun tingkah ropa litawalil amsali karena tuluy-tuluyna pirang-pirang contoh atau pirang-pirang pantar gitu. Wal wawi jeung dipikeun wawuna lil tiko isakinaini karena patepung dua sukun. Tobakon kalawan satingkat an tobakin tina tingkatan anu sejen halan tegesna tingkah ba'da halin sabada tingkah anu sejen. Wahwa jeung ari itu tobakon al tobakin al mautu eta maut summal hayatu tuluy hirup deui. Wama jeung perkara ba'daha anu sabada hayat. Min ahwalil kiamati buktina tina pirang-pirang tingkah poe kiamah. Surat Al-Insyikok ayat 18 ieu teh jawab sumpah. Jawab daun cenah? Sumpah. Jawab sumpah. Jadi sumpah teh sok aya jawabna. Ngaranna teh jawab kosam. Model kieu. Cek pajak teh. Demi Allah. Demi Allah naon? Eta teh berarti sumpah can naon? Can aya jawaban. Mun kieu mah demi Allah kuring bakal indit ka itu tempat. Tah demi Allah sumpahna kuring bakal indit ka itu tempat eta teh jawab sumpah. Paham? Tadi dia oge surat Al-Insyikok ayat 18 teh adalah jawab sumpah. Mana de pajak? De Alki. Demi bulan. Sumpahna Demi bulan. Eta mah anu pertengahan. Nu awalna mana sumpahna? Demi bumi. Ayat 16. Langit. Pala uqsimu bis syafaq. Ayat 16 pala uqsimu bis syafaq Allah sumpah ku mega Berem. demi mega beureum cek saha teh? Cek Allah teh. Tuluy sumpah deui dina ayat 17 demi peuting jeung perkara anu sok ngampih dina waktu peuting. Tuluy sumpah deui Allah demi bulan di mana-mana caang kumpul caangna bulan purnama teh ya. Tah demi Allah kumaha? Demi naon? Demi ieu teh naon jawabna? Jawabna seur Allah latar kabunna. Yakin bakal nyusun nyaan aranjeun manusia an tobakon al tobakin kalawan satingkat tina tingkat anu sejen. Jadi cek Allah manusia teh bakal nyusun tina tingkatan sabada tingkatan anu sejen. Tobakon al tobakin teh kalawan tingkatan saan tobakin sabada tingkatan anu sejen. An teh bimakna sabada. Tina teh bimakna sabada cenah di dieu mah. Kumaha maksudna de pajak? De Alki. Maksudna teh manusia teh bakal tersusun-susun keadaanana teh. Ayeuna keadaanana urang teh keur hirup di dunya. Tah sabada hirup di mana? Di dunia urang teh bakal naon? Tingkahan nu sejena, tingkatan nu sejena maot. Sabada tingkah urang ayeuna hirup di dunia tuluy aya tingkah sabada ayeuna nyeta naon teh ya? Maot bakal maot. Tuluy sabada tingkah maot bakal naon deui? Dihirupkeun deui.
terus tos dihirupkeun bakal ngalaman hari kiamat atawa bakal ngalaman engke alam akhirat rupa-rupa di akhirat kajadianana. Tah itu manusia teh bakal kitu. Ieu teh pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas mah latar kabunna tobakon al tobak teh manusia teh bakal tersusun beberapa tingkat. Ayeuna tingkatanana di mana? Di dunia. Tuluy tos tingkatan dunia pindah kana tingkatan sejen nya eta maot ka alam barzah. Tos maot di alam barzah dihirupkeun deui. Terus eta teh kadituna teh aya deui. Bakal tingkat-tingkat. Tapi cek Ikrimah mah manusia bakal tersusun secara tingkat meningkat teh. Eta kieu manusia teh asal nama manusia teh cicing dia naon. Asal nama manusia teh dilahirkeun. Dulu tos dilahirkeun manusia teh disusuan rodiun. Tuluy manusia teh geus disusuan lamun panjang umur bakal jadi budak model deal atawa paja atawa iklima ya. Tuluy lamun de paja jeung de alki mudah-mudahan sing panjang umur dipanjangkeun umurna maka bakal jadi pamuda seperti mamang. Itu beda-beda tingkatanana teh atep. Tuluy lamun dipanjangkeun umur deui tos jadi pamuda teh manusia teh bakal naik tingkat. Nyaeta jadi aki-aki atawa nini. Tah itu tingkatan-tingkatan manusia teh naon cenah dilahirkeun. Tuluy tingkatan nu kaduana disusuan. Tuluy tingkatan nu katilu jadi budak. Tuluy tingkatan nu kaopat jadi tuluy tingkatan nu kalima jadi kolot. Jadi orang kolot. Orang kolot. Aki-aki boh nini. Eta makna anu kadua, manusia bakal tersusun tingkatan sabada tingkatan anu sejen. Makna anu katilu, manusia bakal tersusun tingkatan sabada tingkatan anu dina tingkatan sabada tingkatan anu sejen nya eta manusia teh naonana sunanun nate kebiasaan nate bakal berubah-ubah. Keadaan manusia teh bakal naon? Berubah-ubah. Sok tong jauh-jauh teuing. Zaman ayah nuju sageung paja we atawa deal. Zaman ayah nuju sageung aya paja jeung deal mah nuju kelas 3 SD, nuju kelas 5 SD. Di sekolah agama teh eueuh anu dararagang. Tara mekel kerjaan baheula. Sekolah SD. Agama, sekolah agama. Iya mah. Tapi zaman ayeuna beda deui naon teh tingkahna teh. Kumaha ayeuna mah? Loba nu dagang teh di mana teh? Di sekolah agama teh. Tangke mah bakal beda deui. Lamun teh paja jeung teh alki geus sagede saha aya bakal beda deui zaman teh duka kumaha. Terus kitu. Berbeda-beda. Jadi tersusun-susun beda tingkah sabada tingkah anu sejen. Jadi aya sabaraha makna bahwa manusia bakal tersusun dina hiji tingkatan atau dina hiji tingkah sabada tingkah sejen aya sabaraha makna 3. Hiji manusia teh tingkahna ayeuna keur di ya tuluy maot. Tuluy dihirupkeun deui. Tuluy bertingkah-tingkah beda deui tingkahna teh kaayaanana teh engke teh. Geus dihirupkeun deui teh. 2 dikandung, dilahirkeun, disusuan, jadi budak, jadi pamuda, jadi kolot.
gitu kan tingkat atau keayaan manusia teh nu katilu nyaeta zaman baheula jeung zaman ayeuna bakal beda keayaan zaman ayeuna jeung zaman nu engke deui bakal beda keayaan wah zaman baheula mah teu aya HP Android boro-boro HP Android HP cinit-nit ge teu aya ayeuna mah jadi loba jadi aya HP Android terus gitu tuluy baheula mah teu aya naon teu aya listrik ayeuna mah aya listrik terus Itu berubah-ubah mobil ge mobil butut kaluaran baheula beda jeung naon mobil ayeuna jadi beda-beda tingkah teh baheula mah mobil teh karburator bensin teh ayeuna mah injeksi terus gitu nah tos aya ti dituna tos aya ti dituna tos aya dina Al-Qur'an bakal berbeda beda paham wallahu a'lam